Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Bunda Nur, urang diajar bahasa Sunda. Saat acan diajar, urang ngadoa heulanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayeuna urang diajar maca jeung wawanohan dina basa Sunda. Sekarang kita belajar membaca dan perkenalan dalam bahasa Sunda. Diajar maca. Diajar maca. Kita tahu ya teman-teman bahwa huruf itu dibagi menjadi dua, huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf teh dibagi janten dua bagian, nyaeta huruf vokal sareng huruf konsonan. Huruf vokal nyaeta hurufna a, i, u, e, o. Ulangi deui nya. A, i, u, e, o. Kalau huruf konsonan, huruf selain dari huruf A, I, U, E, O, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Y-nya hidup huruf vokal sareng huruf konsonan. Nah, di buku bahasa Sunda kalian nanti akan menemukan huruf E, ditulisnya E curek atau E ada garis di atasnya, bunyinya sama juga dengan huruf E atau E ya, dibacanya E. Nah, nanti juga kalian menemukan huruf E disambungkan atau disampingkan dengan huruf U, dibacanya E ya. Nanti di pelajaran selanjutnya di buku bahasa Sunda kelas 1 kalian dapat menemukan huruf E dan E. Bagaimana sih cara bacanya Bunda Nur? Oke, lihat ke sini ya. Tinggal contohnya, lihat contohnya ya. E curek, contoh kecapna atau napi contoh kecap atau katanya yaitu mi, dibaca mi. Kalau contoh kecapna atau napi contoh katanya yaitu berem. Contoh katanya yaitu berem ya. Katanya yaitu berem. Ayeuna urang diajar contoh kecap vokal nyaeta apa, ibu, uni, eti, opi. Contoh kecap huruf konsonan nyaeta meja, dasi, nako, jeung lomari. Ayeuna hayu urang ngawanohan dina bahasa Sunda atau kita akan berkenalan dalam bahasa Sunda. Regepkeun contohnya anu sapertos di video Bunda Nur. Lihat contohnya ya, seperti Bunda Nur peragakan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Nur Hasanah linggihna di GBR hiji. Karesep abdi jalan-jalan, hatur nuhun. Pancen minggon ayeuna nyaeta hideuk ngadamel wawanohan anu sapertos video di Bunda Nur nya. Tong hilap awali ku salam, teras sampurasun, teras sebatkeun wasta lengkap, sebatkeun nami kelas, linggih di mana, sareng pangaresep hideuk. Tong hilap ditutup ku hatur nuhun. Kintunkeun via video ka WhatsApp Bunda Nur. Nomborna aya di payunnya. Tong hilapnya hideuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.